Ngadamel abdi sairan kisana teh percintaan nuku abdi kaalaman salila di pangaosan mula pendak jeung anjeunna di waktos dinten Salasa hati pun bertanya-tanya aduh eta putrina saha nu gelis ka bina-bina ngagoda panon jeung raga rek naros tapi na era ka eta jiwa noja amdi neangan sosmedna amdi nempoan profilna sing horeng santri di dinya dumana teh kaget jasa abdi naros ka anjeunna lewat sosial media ku anjeunna teh dibaca teras diwaler pesana duha teh bunga jasa pas maca pesan anjeunna kontekan mulai tidinya sampai nepi ka ayeuna pendekatan sabulan waktos anu singkat pisan anjeunna teh nyieun nyaman di waktos awal kenalan anjeunna nyatakeun cinta duha teh kaget jasa abdi kedah jawabna ja bingung bari teu nyangka anjeunna teh naros deui abdi ngajawab ditanfi asal ulang nyeri kana ieu teh abdi ayeuna janten habibi nuku abdi dicintai nuku abdi disayangi du teteh pujaan hati sakieu sairan abdi sair kisah cinta abdi cinta di pondok salafi cinta nu begitu suci.